jambret bret 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 RRI Bandung ngajentreng ngajambret nu rengkeng kawat kabingung ngahariring eta ngahaleang ngabrang-brangkeun Sukaseri gogonjakan jentreng jambret RRI Bandung ngajentreng ngajambret bret 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 rurungkang nahate urang sempal guyon gogonjakan jeung serikeun kalakuan diri sorangan jentreng jamret nepangan deui Mang Iik, Mang Kos, Mang Wawa, Oke. Mang Oyo dipiring kacapi ku Mang Oyo 2 amplopna biola Mang Agus casting kenang Mang Sansan kalayan digoongan ku Mang Uwet atau juru kawih matuh masih jejeweng ieu biasa Mama Hana Sari Hayati wilujeng wengi wilujeng ngajentreng jamret jentreng jamret bret 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 RRI Bandung ngajentreng ngajambret nu rengkeng kawat kabingung ngahariring ngahaleang ngabrang-brangkeun Sukaseri gogonjakan jentreng jambret RRI Bandung ngajentreng ngajambret bret 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 eta rurungkang nahate urang sempal guyon gogonjakan jeung serikeun kalakuan diri sorangan diri sorangan diri sorangan diri sorangan jentreng jambret bret 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 Hanas tos seueur nu gegebegan Mang nah di daerah Ciater di daerah Subang di daerah Karawang ka mana cenah jentreng jamret geus langkung 10 menit si horeng teh jam Mang Iik kita telat oh gitu atuh leueur ngabelut teh Eta mah jam keur balik kitu mah biasana ge. Janten satu acana medar perkawis belut loh sim kuring kapapancenan kedah medar bag-bagan belut olo ahli belut anca biasa ibu kamu naon ai hartina belut Naon cenah para sederek? belut teh salah sahiji cap nacat daun merekan teu mah kecap atuh sun salah belut teh salah sahiji sato ciptaan Allah oh iya anu hirupna dina jero taneuh belut wujudna wuwuh matak pikagilaeun da ngaleor sapelos oray tapi pikaresepeun di pikaresep ku jalma-jalma lantaran eta belut teh gede pisan gijina olo sakitu oh eta intina sakitu Belut mah sanes hewan langka sanes. Janten cok canaos teu dipedar deskripsi na oge. Tos pada uninga kana belut mah. Apa? Anu kedah ditaroskeun nama naon margina wengi ieu ngabahas ngeunaan belut eta heula. Waduh kritis. Ieu mah budaya cukang lantaran naon kasang tukang. Jadi eta teh aya patula patalina sareng Milangkala Kacamatan Ciater anu kadua taunna teh. Jauh. Jauh. Urusanana itu belum ulang tahun. Aya patula patalina sareng 8 Mei kamari. Lantaran sabada ku Mang Iik dititenan tina sababaraha kagiatan nu diayakeun dina raraga Milangkala Kacamatan Ciater teh teu aya hiji oge kagiatan anu nganggo belut. Aya. Atuh teu nyambung. Teu aya sugan hadiah adu domba, hadiah juarana belut aya. Door prize hadiahna belut aya. Peserta oge teu aya peserta belut.
Kumargi kitu tawengi ieu dibahas dina siaran jajawengi ieu etang-etang ngintunan ka para belut. Nah, gitu nya. Urang buka heula ku kidungnya mah. Sok atuh. Jejer bubuk kaning manggung magelaran di RRI. Oh, menikah malina andeu. Lagedai teh mah ida teh. Jentreng jamret nu biasa. Tepang saminggu sakali ngalangkungan jomantara mamahana Mamah Ida, Akang Enang, Kang Asep Sunandar, Teh Nenahna, Ibu Nunung Nurmalasari. Punten ieu 60 deui nu bade disama teh teh. Mugia bahan katampi. Sakali dina saminggu suka seri bari surti aduh. Sempal guyon gogonjakan diselang hari ringkawih soantena mamahana gerapa Haji Sasmitanya gerak engkos mangnya nugahar bahenol ini Kayak heula itu. Nah, itu kumaha mah nya teh mah satu pararantos kidung bahenol imit kumaha itu. nu penting mah sanes padalisan ka gedem kedah i Nya kinan sareng teu ngabohong deui. Heeh. Da memang kitu kaayaan anak atuh. Imit mamahana mah cak kitu bahonona. Aduh. Pantos kanggo ngaliang belut mah manawi. Nah, ari liang belut kudu disubahono wae Ya, gitu. pantas ciki mamah mah. Ngawangkong ngeunaan belut sato nuliang leungna peuting. Sanes liangna liarna meureun mah. Liar berenang. Benar. Ngajepat neangan mangsa berang nyumput dina suni ngubuy nyumput jero liang Ya, bener. sieun useup ngai Kela itu. Naon ucap ngait Usup mah. ngait, da usup ngait di mana ge? Usup ngait nama. sumuhun sacarana useup mah kapan sok ngait Aya useup anu teu ngait oge aya. Naon? Nyaeta usupan sampeu. Usupan sama sareng usupan uwi. usupan sambu Eta oge sok ngait. We anger cek Mang Iik mah. nah Kamari nyokot supan hui ka ade bajigur balik ngantor wing dikait. ah Poho can mayar. eta mah Paling nikmat goreng belut Tong dipiring. Tong dipiring ieu mah. Dipiring kan, tah? Tong dipiring. digoreng Kudu kutung jelas. jeung garing. Aduh. Bener mah. Komo mun di deng-deng heula. Langkung nikmat mun dipais. Sing karaos surawungna geranya Mang Ii. Nya. Gora-gora-goranya Mang Engkos. Gora-gora-goranya Mang Wawaw. Mang Wawan. Calon. Tilu piring moal ngari. Amin ya. Hop hop hop. hop hop Nya nya. teu pantas Apa teu eureunkeun Nah. Mang? ah teu ecel gue atuh Nah. nah ari belut di aminan mah ya atuh cing kudu apa rumpaka kidung buhun ditutup ku sacarana amin ya robbal alamin ari ngeunaan belut malah kirang sae atuh terus Kapan can angeus, Mang? Hah? Tong maka protes. nah Anu bener teh kieu bieu sing teh. sok atuh Amin ya amin ya amin ngurak belut masing kengi. alah Aduh.
sacarana waas emut kana kabaheula. Naon emang kos Oh, di pasawahan anu sacarana upluk sacarana aplak. nya upluk aplak gitulah. Pas sore kolot budak sacarana mapai-mapai galengan. Ngurak belut mah. Bener. Ngan sacarana kiwari mah belut teh di lemur oge rada langka ieu mah. Antara Lantaran sacarana teu saimbang antara sacarana anu beuki jeung sacarana anu melak. Ari sacarana anu resep belut teu eureun-eureun. Ari anu melak belut langka pisan atuh da mah. oh eta meureunana. Tah eta Da anu salah mah eta teh lantaran sok loba kampanye anu kieu mah. kumaha cik. Omat tong sering-sering teuing melak belut. Nah, Lamun melak belut ulah dilagar tapi kena disarungan supados urang jarang belutan cenah gitu. Naon maksudna itu teh? Naon nya itu? Duka atuh. Sumuhun caur anu ocok eta oge sanes. Melak belut mah langkung raos di lagar. Batan di sarungan. Nah leres kitu mah ieu. Naon itu? Eta teh walaranna mah jadi melak belut mah walaran kanu patarosan mawana kena ditaroskeunna ka Parukman ti BKKBN eta mah. Oh gitu. Oh nya laras. Ari uing mah salaku jalmi terpandang anu sari dinten hirup di komplek elit. Nah, ulul. Eta teh sok kasigeung. Nah, Kasigeung mamanahan upami nyarioskeun perkawis belut. Nah, Mang, Kumargi kantos diprotes kusaha? ku PTNB Ois. Naon mang PTNB teh? Persatuan Tukang Ngurek Belut. Naon cenah proteskeun teh? Sumuhun pajarkeun teh laleungitna belut teh alatan seueurna sawah anu didamel komplek. Aduh. Janten kasinggung pun uing upami perkawis belut. Eta kadinya. tapi sacarana aya benerna oge. Heeh. Da sacarana baheula mah samemeh sawah di jarieun komplek teh di Bandung teh bisa keneh ngurek belut mah. Eta teh lepat, Mang. Lepat. Langkung penting mana cobi jalmi sareng belut. Nya. Pasti oge penting keneh jalmi. Kanggo pun uing mah sawah-sawah anu di lebet kota mah eta mah mending keneh di damel komplek we. Cek urang Damel komplek. komplek. Sumuhun. Komplek. Nah, komplek. Naon sababna Mang teh? Janten komplek. Cobi upami ayeuna di damel naon namina teh upami henteu di damel komplek panginten sawah teh sadintenna dipinuhan ku tukang ngurak koe meureun. Ya, benar. Cobi. Ah, teh tah. Geus selok. Tapi upami parantos di damel komplek mah kapan di lebatan teh ku jalmi-jalmi terpandang sebrosa abdi. Waduh. Gitu. Eta. Orang-orang cantik gitu. Da belut oge da belut ge disakolakeun mah jadi orang terpandang. Bener. Kantos mangkos mangawan oge naros. Kantos naros mangawan oge KRT Mangwawan. Kumaha teh? Cek. Kumaha atuh Pak RT geuning sawah-sawah teh seueur anu di dalam komplek. Bade tuang naon atuh urang pamit aya sawah. Kumaha teh cenah? Arek Tuang teh komplek. walaran Pak RT ari pok tehnya ka Mangawan ngawaler. Nya sawah diganti ku komplek mah hartina urang teh engke dalahar komplek cenah. Oh. Nah, eta RT Mawan ngejawab kitu mah. Gitu kumaha teh? Nya sigana mah balas ku kesal rupina mah. Sigana mah kesel peda loba sawah nu dijieun komplek meureun Sanes. dijieun perumahan. Sanes. Geus sanes deui. Kesel pedah nuju nyatuan nyanyautan nyeri waos dicabok ku bojona. Bedah naon mah? Tumpangan RT Mamawan teh sareng bojona. Nah. Mun Persib menang dicabok. Mun sacarana eleh saha nu dicabok teh bojona? Nyamun Persib eleh mah sanes istri RT Manggawan anu kuda dicabokna teh. Satu. Nanging pengurus Persib. Jauh. Halus. Wih deh kana perkawis belut cun. Si horeng belut teh aya 3 jenis. Ois. Oh aya jenis nah eta Laras. teh. Cek orang terpandang mah kapanggih wae. Kapanggih wae ditaliti, Urang menurutan. ditaliti. Kahiji belut sawah leutik hideung paranjang. Oh, belut sawah. Cirina teh. Belut Belut sawah. sawah leutik laletik bentukna teh gitu. Hideung paranjang. Kadua belut balong. Belut balong. Ai belut balong mah rada baradag sakeudik. Gitu. Beuteungna rada koneng. Eta teh nya.
tapi henteu pati paranjang. Alah eta buat nusuk ngaramang gitu. Terus Bukan. anu katilu nyaeta aya belut rupana hideung, tapi aya anu rada geuneuk. Ukuranana aya nu pondok, aya nu panjang. Eta mah kumaha memilikan. Spesial poin eta mah. Iya mah. Eta mah ngobrol-ngobrolkeun ngeunaan belut mah. Nya rupa-rupa sih orang teh nya aya belut koneng, belut Aya. hideung, aya belut geuneuk. Aya. Ara rasaan nu belut geuneuk mah asa belut coklat eta teh kasih. Aya. Kecoklat-coklatan teh eta teh. Coklat taeun teh. Tapi mang eta teh belut teh sok dijadikeun oge dina wawangsalan. Nya, nya, Sapertina geuningan belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi. Oh, Belut cicit cabadarat kapirarai siang wengi. Naon cing hartosna? eta Naon teh. teh? Orai. Orai. Tapi aya oge nu sok sisiniran. Sisiniran anu dua jajar geuningan. Tampolong kaleng belut di talian. Tong ngomong ganeng gelut sakalian. Oh iya. Heeh, ciciniran eta mah nya. Aya keneh mawan wawangsalan. Oh, belut kacur sabalambut. Sok dirajut siang wengi. Naon can kitu? Teuing ah. Sambutut. Orai kacur nu kitu mah. Cilakaeun eta mah. Nya. Mang nya tapi aing ngomong-ngomong ngeunaan belut mah nya, belut teh meureun 1 leutik. Nya. Panonna ge mini leutik, celak gitu. Aku geuningan Sifatna ngabelut ngabelut ya. Ngabelut. Nya ada baheula mah. Kita sok kitu sok setiap anu ngajepat rek pondok rek panjang belut. Anger eta teh. Hiji mangsa eta. Ku bapana dibawa mandi. Ku bawa bapana teh bawa mandi. Meureun aing di mandi mah baru ligir atuh kabeh. Ih, bapak, sudah gitu. Ajuk gitu. Ditunjuk gitu nu bapana teh. Naon cenah Pak? Belut. 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 Budak teh ya. Ka budak teh udah budak rek dijelaskeun ngaranna Hese kitu nya. budak mah nya. Belut. Komo aing make jeung sisiniran moal daekeun budak ulah apa lu. Hiji waktu deui ge sarua di kitu. Winungna dibawa itu. Ibakna jeung Ibak inungna. Ditunjuk deui, ih mama. Kade saya bilang. Naon cenah? Iya, cenah naon? Bangkong. 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 Oh. Bangkong. Oh, bangkong. Bangkong sih mama. Kana taeun teh. Karena tahun teh. Ari meureunan penting meureunan keur nyamur lah kitu lah. Tawajuh. Tawajuh meureunan. Nyata geur katempo ku budak nu tadi teh. Eta mah gegerewekanana atuh. Bapak belut dihakan bangkong. Rupa-rupa pisan. Tapi mang eta teh nya anu fobia mang. Aya oge jelema anu fobia, anu disebut fobia teh nu sieuneun. Jadi anu ningali belut teh, wih sieun. Aya anu ningali orai sieun. Sieun aya. Kantos pan aya kajadian tetangga Mang Iik nya gitu. Budak ABG keneh eta mah. Oh gitu. Sieun ku belut nya naroskeun mah teh ka dokter, ceng teh asur dokter teh kieu cenah nu fobia ku belut mah kudu sakalian we ditemongan belut. Oh. Jadi lamun anu fobia ku ketinggian kudu nyobaan diragrakeun. Gitu. Eta ge kitu. Nya ka Mang Iik teh naroskeun si tetangga teh, Mang Iik cenah tiasa ngalanongan pun anak kunaon fobia cenah kana belut. Sabaraha taun cenah yusona cenah tuang putra teh SMA cenah kelas 3. Oh. Istri pabegat, istri keun lah cenah ku Mang Iik di mana itu cenah nuju ka turalengan di kamar gitu. Oh. Kumaha cenah ngalanonganana? Mun cenah teh belut ku belut, papisieun ku orai gitu. Gitu. Mangga tuh cenah pai kalebet. Sup kalebet. 5 menit deui budak teh geus seserian. Oh. Seserian mah sehat budak teh. Berarti Nya keluar we. Baik cenah aduh nuhun pisan cenah pun anak teh tos damang. Tapi reuas cenah nah cenah maik teh nyenak belut. Belut mah disumputkeun di dieu situ. datara dokter ge atuh. Dokter ge tara ngagijing obat. Parah. Itu dokter teh obatna ulut. Jentreng jamret suka seri ngajak seri bari sureti. Suka seri
di RRI ngajak seri ngajak surti hiburan jeung gogonyakan dilajeng ku kakawihan J J J J jengkreng jambret RRI Bandung wangkongan belut mada seueur kada tu kadeu nama Mang Wawan nu penting mah urang wong ieu tiasa silaturahmi bari urang ngalanyepan suanten mamahana Sari Hayati
biasa orang tadi dina bedrip ka hiji masuk aya napas heula jejer kadua kanggo haleuangna soanten mamahana Sari Hayati paratos kala nyepan ieu teh asa karoroncodan mah nah bet wengi ieu urang teh kasumpingan tatamu di mana tamang sami ieu ge bujur kawih bujur kawih Allah jero kawih ti wewengkon Ciamis. Ciamis teh engkun teh ieu nya mohon sareng akangna ieu mah akangna teh Kang Engkon. oh jadi engkun sareng engkon hai da memang kitu ari keluarga anu kedah Wilujeng wengi rupina mah hoyong nonton di tebihna hoyong nonton jentreng jamret sora teh mohon ieu teh urang ngawalar heula sabaraha SMS anu parantos lebet imang amang anu kahiji ti 081312 assalamualaikum waalaikumsalam wilujeng wengi jentreng jamret sareng wilujeng leneng cenah ka para petugas sensus anu ditatar Jabar Prom Regensi Malangbong Garut waduh tiga Garut menuju sensus ayeuna teh laras menuju sensus eta mang ayu pamimayunan anu sensus kedah kumaha teh tata cara tata cara teh rupi-rupi teh mah kahiji urang teh song masihkeun cai canaonaon teh teras urang ngan nu penting mah panginten Bang urang teh nguningakeun data-data anu leres we mohon data kulawarga sabar hiji terus panginten jumlah atau kekayaan urang kedah diwartos Kekayaan ge diwartoskeun. diwartos alah sia najan kumaha urang disumput salindungkeun alah kumaha mun digadekeun ulah diterangkeun digadekeun kayak kita digentosan Jantan putra didata. data bojo Didata. Upami bojona 2 kumaha? sebatkeun we 2 Oh, blak-blakan. blak-blakan kedang ge dipek-prek atuh ku kudu kolot aduh mun salajengna oge ieu teh cenah Mang Ari Apih Cakra mah cenah ngurak belut ngurak belut nu antingan abdi Kang Irman di warung nasi Sindang wargi Cadas Pangeran belut nu antingan mah ulah salajengna oge ieu ditare teh sate nuhun hoyong kulu-kulu barang cenah mah kitu nuhun ti Kang Kikin Cikalong Jatisari teh mana mah saya teh caket Jatinangor eta beh ditu Jatiroke imam Jatinangor, Jatiroke, Jatiluhur Jatiluhur. Kadituna teh kabupaten teh Jati Kasilih ku Junti tah eta Jatihanap ya aya kagok gitu. hatur nuhun cenah Mang Iik, Mang Kos, Mang Wawan, Mang Salo permios tinu tadi pakai nyambung eta mah nya panutupna salajengna oge anu kadua cenah upami tiasa mah bade munut kawih nikmat duriat kintun-kintun ka bapak sareng emak Edem kitu anu nuju manco ka urang Cibeusi sadayana urangna gerak sadayana Edem mohon emak Edem tanya terus asal ulah emak Etem lah tah eta mah benten Mang Kos, Mang Wawan, Mang Salo, mamahana abdi Kang Ien ti Ciater anu wengi tepang di Kacamatan Ciater dina milangkala anu kadua Mang Kos teu acan mayar sate ari mana teh dibayar ku Mang eta jeung panas atuh pan cenah atuh semang cenah kitu sugan teh panas kupat juk leos we atuh sugan teh bari kupat camat pernah teh kupat camat Senin cenah haturan atuh leujeng ka Pak Aep apa ka wilujeng wengi jeje wilujeng wengi Mang Kos Mang Iik tepang di Ciater malam Minggu cenah meuni nyiripit waduh nyiripit teh kasaha teh bade tumaros cenah buluan belut jangan orai eta teh kumaha kawitna belut jangan orai eta teh kumaha moal kawitna kalaksanakeun man najan nepi ka buluan belut jangan orai gitu Eta nya. moal penasaran Malaksana. siga mamahana nutur Mang Wawan moal laksana jangan kumaha oge hatur nuhun cenah kasadayana ti Moal kasusul Abah tepus. Acang situ Kalijati Subang ka urang Subang hatur nuhun lajeng oge ti 08 kela aduh nu panjang gitu 085221 sakitu wilujeng wengi ka Mang Iik sapara kanca kumaha daramang ieu mah tawis manco wae rumojong kana acara JJ dina carios belut Mang Aneng di Soreang seueur kene soreang Yuharno ieu Yuharno naon cenah Yuharno kumaha cenah abdi manco cenah bari ngurak belut salam salam ke orang Subang
Tekendat manco jeje hidup Persib tungtung teh. Banyak. Yuharno keun bae antep pas eta mah. Atuh teh mun panginten urang haturkeun wae lagu anu sakumaha dipunut seueur ieu teh bade dipocrok wae rupina mah. Mamah bade lagu naon mah? Lagu kulu-kulu barang. Kulu-kulu barang wae. Naik belut henteu. Naik belut tuh. Ngomong. Dipunut ku Palurah Kikin. Oh, laras janten anu wengi ieu kasinugrahan pamunutna dicumpunan ku mamahana teh Lurah Kikin. Oh, ini spesial. Nya naroskeun mah ieu cinta kumaha cenah mun abdi munut lagu hoyong kacumpunan ku mamahana gampil syaratna mah. Naon we? Ngusian pulsa. Dah. Ya. Mangga atuh urang sambil nyepan soanten mamahana dina laguna kulu barang. Manganya. Najan mungkin atas di sanawas terus dipikir ceria jadi ngobati. Uluh. Sing sabar mah. Cerike jadi mubadi lahir ngalukurang Nya. cipanon Sedih kingkin teh ieu. Pan Lurah Kikin munutna. najan mumpang datos kadang anu teu bisa dising larang Uluh. mangka urang kudu sabar di barengan ku tiara Palurah Kikin Laras. di barengan ku tiara sanajan dijang ajarikeun tetes hate Sumuhu